Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun sinnyaan mun ngaku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji ungkul jumlah salapan nu nyusul jadi 40 hiji tambah salapan berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalima ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hiji na sifatna hiji dina padamelanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau jadi sadayana nu wajibna 20 Adam hudus panamu masalah lil hawadis ihtiyaj ta'dud ajzun wa karahah jahal maut samam umyun bukmun kaunuhu ajijan karihan jahilan maitan asom a'ma abkam anyar ruksak sarupa rejeng nu anyar butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun bing bilangan datna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh mau torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa
anu bodo maot torek lolong jeung pireuna wenang di Allah nami damel barang nu mungkin teu aya anu wajib didamel barang nu mungkin sidik amanah tabligh patona kizib khianat kitman biladah bener ka percaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem saja bina